abang geus hudang. Nyanggo satu cek. Nya atuh da ieu teh geus beurang, Bah. Emang enak jam sabaraha gitu cek? Jam 10, Bah. Waduh, geus beurang geuningan cek. Nya da abah mah kebiasaan hudang teh beurang wae. Ya cek, abah mah paling anti hudang isuk-isuk, tapi rajin hudang beurang. Ih, atuh rezekina kapihelaan ku hayam. Ah, kan bae cek. Kan bae kumaha ari abah? Nya cek, lamun eta rezekina kapihelaan ku hayam, apaan ke eta hayamna didahar ku abah, otomatis rezekina bakal kadar di ku abah. Dek, serangan wae, di mana? Sarangan ti warung, Jon. Gila gerak, ayo ngobrolin. Ngobrol naon, Jon? Penting pisan ieu. Penting pisan, Jon. Penting pisan bagi ojon wae mah. Kumaha kitu? Lain, Dek. Ai Dede geus buka kabogoh. Ya geus atuh, Jon. Geus. Lamun geus mah bae atuh. Menang meureun ojon jadi orang ketiga. Hampura, Jon. Hate Dede mah lain beca nu bisa ditumpakan ku tiluan. Ai. Neng, teh sono kak Neng teh. Anu bener, Aa. Ih, sinyaan. Kumaha kitu, A? Teh geus dua peuting mimpikeun Neng teh. Ngipikeun neng kumaha? Yuh, nya mimpikeun teh jalan-jalan jeung Neng. Terus pakaleng-kaleng bari silih cepeng leungeun. Ih, sok aya wae, Aa mah. Nyaan Aa mah boboh kak Neng teh. Kade atuh, A, lamun ngomong ulah keur pinuh bahamna. Nah, da mah teu barang gayam nanaon, pinuh ku naon Neng? Pinuh ku kabohongan. Teu ka mana, Cek? Tapi keur hoream ka mana? Oh, heueuh atuh lah usum kieu mendingan ge cicing di imah. Nya pi paling ge nonton TV. Heuh sarua api hoge kitu we. Bioge nempo berita cenah mah aya nu rek tawuran. Alah, naha? Nya cenah mah aya sakelompok pemuda tak dikenal rek nyerang pemuda Cibaduyut. Terus kumaha teh? Tapi untuk nama teu jadi pi. Terjadi kunaon? Nya eta karek nepi parapatan Cibaduyut geus baralik deui pemuda tadi kenalna. Oh, heuh syukur atuh Cek. Tapi naha bisa nepi ka terjadi kitu? Nya cenah mah mendingan baralik deui we pi da ninggali sapatu oge geus gede kitu komo jelemana. Eta mah patung sapatu atuh Cek. Cak, kumaha kabar ka Bogoh teh? Ah, nya kitu we, Ambu. Nya kitu kumaha atuh, Cak? Kan eca mah LDR. Bobogohan jarak jauh. Nya Ambu, eca di Bandung, manehna pelukan wanita lain. Naik naon ka dieu? Anu motor. Apa rusak motor teh? Biar capek-capek ini ke bengkel. Ari kitu kumaha? Motor mah teu ruksak. Terus anu ruksak naon? Anu ruksak mah hubungan ojon jeung Dede. Ayo mulu ke bengkel. Neangan naon, Bah? Iya Cak, dengan rokok abah teh poho nyimpen. Matakna eureun atuh, Bah, ngarokok teh. Nya teh ge Cak, niat nama kitu abah teh eureun ngarokok. Nya halus atuh ari Abah boga niat kitu mah. Halus kumaha ya Cak? Ih, ari Abah tah apal kitu berita nu keur viral ayeuna. Berita anu viral anu mana Cak?
Ada seorang pria, bah, di Tasikmalaya belikan istri emas dari tabungan berhenti merokok, bah. Wah, hari kitu mah tuh Abah rek nyieun leuwih viral deui. Lebih viral kumaha hari Abah? Belikan emas dari hasil berhenti makan dan minum. Pai hatu Abah. Pi, ari si Ami geus balik, Ca? Ah, boro-boro ce. Malah mah minta diserahkeun. Waduh, terus kumaha tuh, Pi? Heeh, kamari 2 minggu ka tukang. Kapanggih si Ami bobogohan deui jeung si Curiti. Waduh, terus kumaha tuh, Pi? Ce, tulungan api atuh. Tulungan kumaha, iya ari api. Tulungan ce, salametkeun api. Salametkeun kumaha? Salametkeun hate api ku ce. Api. Ce. Geus balik geuning ti pasarna ini. Enggeus atuh, Cek. Masih dagang sama koneng di pasar? Masih atuh nyadiakeun sarapan keur nu datang ka pasar subuh keneh. Ih, asa aneh. Aneh kumaha gitu? Cenah tukang sama koneng. Ya terus? Eta geningan daharna sango biasa, sango bodas lain sango koneng. Heca, tukang sedot WC wae oge nginumna teh cai herang, lain cai WC. Dek, kenaon sorangan wae? Ah, aya nama sorangan deui, Ambu. Nah, kunaon? Ka mana ka bogoh? Geus putus, Ambu. Karege kamari ditinggali temen geus putus deui. Hoream ah. Nah, kunaon haroreha? Can ngalamar geus menta sakamar, can sah geus menta ah. Pi, Naon ce? nah hanya lalaki anu ganteng sok sombong. Oh, cek saha. Geningan api henteu. Ih, saha nu nyebut apih ganteng? Ieu mah keur anu ganteng, Pi. Aya naon deh ngajak panggihan wayah kieu nih luas. Aya nu rek ditepikeun Dede teh ka Ojon. Ah, juga nu penting pisan ieu. Emang penting pisan, tapi Ojon ulah ngambeknya. Cikan obrolkeun naon aya naon? Iya teh tentang hubungan urang. Sebenarnya Dede teh geus bosen ka Ojon, Dede teh yang putus. Atuh sarua Ojon oge geus bosen ka Dede. Nah, nya meuni sarua kitu, Jon. Boa-boa urang teh Jodoh. Geus jadian ieu mah. Deal ah. Ayo. Eksan. Juga nu penting pisan ieu. emang penting pisan, tapi Ojon ulah ngambeknya. Cikan obrolkeun naon aya naon? Ieu teh tentang hubungan arurang. Sebenarnya urang teh Pinu kumaha dah? Mah teu barang gaya naon? Naon? Ya, Kipro.